Saos nyambung judulna Rusia Tunjung Sari. Ieu dongeng para mitra karangan Watata. Urang sami-sami ngabandungan harita para wargi sadaya. Mayang Sari teh munut dikeser bae, munut dipirak nyaeta ku nu janten sarogena nu katelah Cepirman. Kumaha atuh para mitra naon sababna neng Mayang Sari munut dipirak bae? Mangga urang hanca dongeng. Naon nu janten masalahna? Naon kasang tukangna anu janten bibit teru buitna pangna neng Mayang Sari munut dipeser, munut dikeser, munut dipirak ku Den Pirman. Para wargi sadaya. Harita oge Den Pirman sadar nu hartina mah teu boga saangkaan goreng ka Julaiha. Bulus atuh Firman ka kamar mandi tuluy bebersih. Delila keluar ti kamar mandi kebat ka jero nyampak Mayang Sari keur ngajanteng we nongongan. Ning hareupan kana kaca janela siga nu keur di sawah, aya nu keur di sawang. Siga nu jararauh paninengan. Gerit Cepirman nari kursi di sadanga gerit gek diu. Atuh Mayang Sari malih kalawan pokna. Geus dicai teh? Geus. Tema Cepirman pono. Nah mari geus ketika cai mah urang kalebe. Cek Mayang Sari keukeuh ngajakan bae kalebe. Rek naon ngajakan kalebe teh Mayang? Cepirman siga nu pura-pura teu ngarti kana maksudna nu jadi pamajikan. Aku balet-balet teuing lalaki teh. Lain rek naon tapi kuring menta diberesan, piraku teu kadenge. Cek Mayang Sari bari mureleng. Nya piraku Mayang ge teu ngarti teu ngadenge onaman mah kana jawaban ti akang. Kapan tadi akang geus nyarita moal nyerahkeun masing Mayang ieu totojeran oge, tema Cepirman males neuteur. Jadi moal nyerahkeun anjeun teh nya? Akang teu bisa mere jawaban nu sejena deui iwati moal nyerahkeun. Tema Cepirman tetep boga pamadegan moal nyerahkeun. Ceuk paribasana geus teu umut kalinduan teu gedag kaanginan. Lamun dina tarung teh mah teu mulur sasiku teu ngejat satunyang beas. Sanajan kudu dilawan, dibere gempuran berbobot ge, teu gedag bulu salamar tetep nagen. Lamun anjeun tetep mau nyerahkeun diri kuring teu naon-naon, tapi kuring mau aya di dieu. Dasar lalaki balegu, lalaki pilu citeun. Ceuk Mayang Sari bari cengkana cangkir dieusi ku cai kopi. Disangka ku Julaiha marek minum. Da atuh ai goblok teh disimbeuhkeun kana dada Cepirman. Atuh Cepirman ngorejat bari ngigibrig-gibrig ka meja baseuh. Jeung kotor ku cai kopi. Masya Allah Gusti nu Maha Agung. Julaiha reuwas sedeng Mayang Sari ngajengkat asup ka kamar. Bari pantona digebrugkeun tarik. Kojengkang Julaiha ngadeuketan Cepirman nu keur nyusutan ka meja ku sapu tangan. Kalawan Julaiha pokna deui. Asep nyanak gentos henteu? Paminyanak gentos eta urang seseuheula ku ibu di dieu. Sawios ibu bade digentos di rorompok we. Kepunten abdi bade wangsul heula. Mangga atuh Asep. Tema Julaiha jerut Cepirman turun tuluy ngaleos. Ari Julaiha sajeroni ngajanteng dina teras teh ngarasa karunya jeung era ku Cepirman. Sabalikna kama ku Mayang Sari beuki lila beuki nimulkeun karudetan hate. Sanggeus Cepirman ngiles dina paneteupna Julaiha, gilek malik maksudna maka jero deui bareng jeung narojona Mayang Sari jerut turun. Atuh Julaiha ngagegero. Mayang rek ka mana? Pokna. Bari jerut turun sedeng Mayang Sari boro-boro kane malantea. Samalah teu ngareret-reret acan terus ngabeng beos kawetankeun. Mapai jalan satapak sedeng jalan kadinya teh. Berasna kawalungan. Ku dasar kitu Julaiha ngarasa hariwang sok sieun Mayang Sari ngagujubarkeun maneh kawalungan. Atuh Julaiha ngagegero deui tarik pisan. Satengah jejeritan, tatanggana awewe lalaki ting torojo nyampeurkeun kalawana saurang lalaki katelah salim nanya. Aya naon Ceu Imas? Pokna nyebut Ceu Imas ka Julaiha. Itu jang salim si Neng Mayang lumpat kawetankeun. Punten atunya karena Allah pangnyusulkeun we hariwang bilih meuntas kawalungan. Ceuk Julaiha. Teu hararese nu ngaran Salim jeung baturna opatan ting beretek lalumpatan. Rek mudag Mayang Sari. Samalah nusa urang mabaturna Salim make jeung
mawa tamang sagala cek pikir nabisi Mayang Sari mentas rek dieuran. Haita Mayang Sari dina lumpat na tarik pisan samalah make jeung ujlang ajeleng sagala. Kawas mencek di udag-udag ku macan. Gilek Mayang Sari katingalina, mengkol kabelah kenca atu anu ngarudag oge mengkol. Tapi sakicep Mayang Sari ngiles teu katingali ka mana korolos. Reg Salim jeung baturna rugreg areureun. Bari ambekan ting haregak. Da puguh lulumpatan sakitu jauhna. Baturna Salim katelah omo nanya. "Lin, kemana korolos Mayang Sari teh nya? Banci keneh teh mengkol ka dieu." "Teuh, euy moal kalebak mah kitu. Cing euy urang teh kalebak. Lamun aya urang ringkus euy sakalian lah bawa ka lembur," ceuk Salim. Barang rek ngalengkah teu kanyahoan ti mana torojona. Ujug-ujug aya orai senok we huluna bodas kercelengge. Dina jajalaneun sigarek macok puguh we Salim reuwas. Gentak munur bari leungeun duanana dijapalang-japlangkeun ka gigir. Ngahalangan baturna anu ditarukan. "Awas Lim, awas euy bising macok." "Aduh munur," ceuk omo tukangeunana. Nyang hangang hariwangkeun inggih Salim dipacok ku orai sinuk. Nu sakitu bangun galak. "Cinganta ka dieu keun euy bedog euy. Yang nya urang sabatuluna euy. Piraku manusa rek eleh onaman waktu sato. Ongkoan ieu mah gogoda we sangkan urang teu kebat neangan Mayang Sari. Sok buru-buru ka dieu keun bedogna euy anta." "Ni hararesena kerenya sieuna rompang bedog silaingna anta. Gantian rompang mah ku dewek lah. Jadi mah dewek mah bedog di aya 3 atuh," ceuk Salim. Bari leungeun sabelah nganu katuhu dikatukangkeun. Sedang panon manco kana orai sinuk. Song anta mikeun bedog kalawan teu tatapa sini Salim meluncat bari menjebekeun bedog. Plak bedogkeun kana beuheung orai samalah nengel pisan. Kusangkaan mah pasti hulu orai teh ngagelenceng, tapi buktina teu cehcel teu boncel. Samalah harita kadenge ku sararea sora awewe seuri ciciri hilan turun nyarita. Si horeng si mana horeng. Eta teh para mitra sadaya nya eta jurig orai teh. "Nanaonan anjeun teu pupuguh ngadorek nganiaya ka kaula. Asa heula atuh bedogna sing seukeut ngarah dikadekeunana teurak. Jeung barina gerek naon make jeung ngagudag-gudag awewe nu lain muhrimna. Sok ka ditu geura baralik ke bising cilaka. Hayang ka awewe maneangan deui we, da awewe mah teu kurang ulah ngudag-gudag awewe batur," ceuk sora awewe tanpa jiri. Si orang eta orai sinuk teh siluman katelah tunjung Sari teh. Sain ngomong euy? Manusa teu juring euy. Lamun manusa sok adu hareupan sia ulah ngomong bari jumput. Lamun jurig atawa dedemat dedemit sok geura nyingkah montong ngaganggu surup sumalinung. Ulah ngaganggu kana permaksudan manusa. Dikira mah kaula rek sieun nying hareupan makhluk samodel Andika, ceuk Salim sompra tur ujub. Si horeng Salim teh anak buah nama Madhapi anu kasohor geus kasoran ngayonan Mayang Sari waktu katitisan teh. Lamun kitu teh mah keur Salim ninca kana paribasa. Teng manuk teng anak meraku kuncungan. Uyah tara TS kaluhur. Atuh bapana kitu anakna ge kitu buraong. Gede hate anjeun teh make hayang adu hareupan sagala jeung kaula. Teu naon-naon anjeun hayang adu hareupan jeung kaula. Tapi panon sararea peureumkeun heula sakedeung, ceuk Tunjung Sari. Ucan katingali jirimna ku Salim jeung ku baturna nu opatan. Make nitah meureumkeun panon sagala. Rek ngabongohan Andika teh ha? Salim nyarita beuki kasar bari nyekel perah bedog. Lain rek ngabongohan ngan anjeun bising kaget. Montong loba omong Andika hayo geura kaluar tina panyumputan. Kaulah yang neuleuh sia bebeungetan Andika teh. Nah manusa atawa jurig. Lamun manusa teh tela Andika nyumputkeun baraya kaula ka telah Mayang Sari. Sok geura kaluar, ceuk Salim setengah awong-awongan. Ari Salim tas nyarita kitu teu kungsi samenit menit acan. Orai senok leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Janggelek hareupeun Salim aya saurang awewe matak pika gilaeun. Kulit beungeut jeung awak nepi ka suku-sukuna malolekat siga sisit orai megar. Atuh puguh we baturna Salim nu opatan katingalina ting lalenyap samalah anta mah nu boga bedog kuat ka ngaleleper lilinieun.
karep namarek lumpat ngan suku asa berat dilengkahkeun Ari Salim harita pokna. Oh iya manusia nu nyumputkeun baraya kaula teh di mana baraya kula disebutkeun ku Andika sok bejakeun atawa buktikeun ka kaula. Lamun baraya kaula teu dibuktikeun tur teu diserenkeun ka kaula ulah majar kumaha jang disapat beuheung Andika ngarti cek Salim ngancam ka eta makhluk katelah Tunjung Sari sedeng baturna katelah omo gawena nganoelan we kana bobokong Salim ti tukang anu maksudna ngajakan balik sabab manehna sieun ka bawa cilaka. Atuh kumaha harita para wargi sadaya Tunjung Sari sabada ditangtang-tangtang ku Salim teh. Atuh harita para mitra Tunjung Sari nyarita. Samemeh kaula masrahkeun ngaran Mayang Sari. Geraprak sapatkeun heula beuheung kaula. Ari nya mah Andika luas nyapatkeun beuheung kaula. Rek ti hareup, rek ti tukang, rek ti gigir, pek teh teuing ngepilih kulit anu lahipu. Laku kaula ge moal dipangejatkeun barina oge. Tema Tunjung Sari ratus siluman orai sinu. Atuh puguh we aya caritaan kitu komo. Nafsuna Salim beuki ngagugudu. Ya kurang ajar sia setan belang. Ciat. Salim nyabetkeun bedog sangangna kuat ka ngahiuh bangbaraan. Pangrasana mah seseukeut bedog nangal kana beuheung Tunjung Sari. Tapi buktina ngabulasin ukur nigasi liwirna angin sabab Tunjung Sari rikat ngareudeuh. Ciri hil seuri kalawan pokna matak namah-namah pinapas jam pipanaseun hate. Nigas naon Andika teh manusia balagu? Nigas ramatuk. Tunjung Sari meuni asa suka. Setan sia. Ciat. Salim beuki dapsu terus nyubat nyabetkeun bedog ka kenca ka katuhu. Tapi weleh henteu keuna samalah mah tengah garis-garis acan. Saberut Salim nyerang deui bari nyodukeun congo bedog di lalempeng kana dada Tunjung Sari. Kep Tunjung Sari newak seseukeut bedog ku leungeun sabeula. Harita Salim ngabebedol bedog meniti bebergeng, tapi teu bisa lesot tina leungeun Tunjung Sari. Samalabatan lesot bedog anu keur dicekel ku Tunjung Sari teh kalahkang ngebul tuluy milei. Atuh baturna Salim ngopatan marata simeuteun olohok memangkadu ningali bedog jadi milei. Geus kitu Tunjung Sari ngaceblagkeun leungeun kenca bari niup dada Salim. Dayagdag Salim ngadayagdag tuluy rubuh. Baturna nu opatan berak-beru rarubuh patumpuk-tumpuk sabab karumpak ku Salim. Ciri hil Tunjung Sari ceuri meuni ciri hiran. Kakarage Salim jeung baturna carengkat geus ting kedebut deui rarubuh. Tunjung Sari abeuki asa beuki suka ciciri hilan. Sakiceuk Tunjung Sari leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Eueuh tapak-tapakna acan. Nu teu kanyahoan gigireun anta nu bedogna. Atuh para mitra sadaya anu boga bedoga sada sora anu ngeresek. Barang direret ku anta si horeng orai sinu keur celenge we. Atuh pugu anta ngalenyap kalawan ngagwal. Wow, beratak anta lumpat meniti babaranti. Atuh Salim oge jeung baturna ting beretak teh sirikna silih dupak. Pada hayang ti heula. Geus deukeut ka sisi lemur anta ngadon gogorobokan, tulung-tulungan matak ngahariwangkeun. Atuh masyarakat di eta lemur pada kaluar ti imahna masing-masing. Samalah Bamad Hapi oge bapana Salim muru kalawan nanyakeun. Sedang Salim ditanya kudu jadi bapak teu buru-buru mere jawaban. Ukureng hap ranyu gue bari kesa ngoprot sabab tas lulumpatan sakitu jauhna. Tur diudag-udag ku kasieun geus puguh baturna mah anu opatan ngadon ting jalopra. Samalah anta mah ngadon nyang saya dina golodog imah batur. Harita Bahmad Hapi ngasongan cai dina cangkir ka Salim. Ya Salim minum heula caina dolo. Cek Salim, cek Salim kana cangkir tuluy nginum meningaleki, menisi janu haus naker, atuh baturna ge dibadere nginum, atuh Bahmad Hapi nanya da bari mencrong kana beungeut Salim. Cing bok caritakeun sia Salim. Aya naon jeung tas di mana si lain jeung barudak ing bertek lalumpatan teh? Samalah si anta meuni matak ngahariwangkeun ngadon tulung-tulungan. Kekewah, aduh ke kuring dicaritakeun di imah. Aduh capek kene ye.
ongkoan meni asa teu merenah nyarita di buruan batur lah. Nama tu balik. Geus barudak narangdung. Wayahna ka imah dewek heula hitung-hitung reureuh. Cek Bah Madhapi. Tuluy balik dituturkeun ku Salim jeung baturna opatan. Ari anta dina leumpangna dibangun harem poe naker. Bari reuwas kareureuhnakeun ku perkara aya oraya gigireunana. Nu matak manehna pangheulana ngabretek lumpat. Harita teh bari ngagoak sanggeus ungah ka imah Bah Madhapi. Di luar aya saurang awewe pupuntenan si Horeng Julaiha nu maksudna rek nanyakeun ka Salim perkara Mayang Sari. Horejat Bah Madhapi anu kakaradiuk tenang tung deui tuluy ngajengkang mukakeun panto kalawan pokna. Geuning Nyimas siap calik Nyimas. Wah dupijang Salim parantos muli. Julaiha nanyakeun Salim sedeng nu ditanyakeun anak kakara jol pisan. Mawi na jol Nyimas. Aduh kantas di mana pun anak teh. Mali sareng rerencangan anak opatan nanging saperos nu marana kareuwas teh. Wa kita janturas taros naon-naon kapun anak teh mah ngalingi Nyimas. Temal Bah Madhapi. Bari manehna canyahoeun yen Salim anakna jeung babaturanana opatan dititah mudag Mayang Sari. Sedengkeun nitah mudagna teh nyaeta Julaiha. Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso heula ngaso. Para wargi kaum dangu. Harita kalacat Julaiha unggah. Barang ngabus ka jero nyampak Salim jeung baturna keur ting harulang. Geka Bah Madhapi jeung Julaiha dariuk kalawan Julaiha teu sabar langsung nanyakeun Mayang Sari ka Salim. Kumaha jang Salim perkawis pun anak teh kabujeng? Aduh, mawi ceceuk lah bujeng-bujeng tiasa ka Bandung wangsul. Kumaha abdi sareng ieu rerencangan opatan ampir-ampiran cilaka. Eta ge neng Mayang Sari teh bade kasusul mung waktos anjeunna mengko kalebak. Teras teh teu aya duka anu ka mana? Pilarian ge teu kapendak atuh. Cek Salim kakara nerangkeunna sakitu can bisa panjang lebar. Gusti nu Maha Agung, kumaha wae atuh ua pun anak teh sok ingis anjeunna luas we ngagujubarkeun anjeun ka walungan. Cek Julaiha segeruk ceurik bari hate mah asa tagibur. Jan Neng Mayang Sari teh ngejat Nyimas? Tanya Bah Madhapi bari neuteub ka Julaiha nu keur ceurik. Laras ua ngejat tema Julaiha bari nyusutan Cipanon ku saputangan leutik. Eta kumaha ngawitanana tiasa ngejat teh Nyimas? Bah Madhapi talete bari teu leupas tina paneuteupna. Sedeng Salim mah can ditanya-tanya deui. Sanajan hate keur tagibur pinuh ka hariwang oge. Ku perkara Mayang Sari teu kahalangan ku kitu barabat we ku Julaiha didadarkeun. Pisan entas Mayang Sari sadar katitisan ku rohna ngaran Tunjung Sari. Nepi ka ngejatna tur muntang tulung ka Salim sangka dipangnyusulkeun. Anu alatanana ngejat teh dumeha pamentana Mayang Sari hayang diserahkeun teu digugu ku Cepirman Salakin. Tutas Julaiha ngadadarkeun perkara Mayang Sari, Bah Madhapi kakaratu manyaka Salim keur tungkul. Sedeng babaturanana saurang ge eueuh nu pipilueun nyarita. Eta pelabah mana euy Neng Mayang Sari ngileusna teh Salim? Jadi lamun astana bah nu aya tangkal watea. Tema Salim bari tungkul. Gado meh antel kana dada. Ari tadi ceuk maneh nyebutkeun hampir-hampir cilaka teh cilaka kumaha euy? Bah Madhapi talete pisan. Geus kitu matu barabat Salim nyaritakeun sajalan terahna ti mimiti manggihan orai sinu. Uluna bodas nepi ka manehna ngayonan hiji makhluk wujudna awewe katelah Tunjung Sari. Atuh perkara bedog anu anta ge dicaritakeun bisa ngebul, tuluy milai dicekel ku Tunjung Sari. Aya kana saparapat jam Salim nyaritakeun anu karandapan ku manehna tadi. Tutas Salim cumarita Bah Madhapi pokna bari ngareret ka Julaiha nu keur tungkul. Bari harita teh para mitra sadaya. Cipanon mah meni murubut lantaran ngarasa sedih. Mayang Sari teh geuning eueuh. Upami kitu mah atuh. Ya sejan Neng Mayang Sari teh katitisan ku bangsa siluman Nyimas. Da buktosna kitu sanggempun anak oge. Bari abah ge kamari teu kiat ngayonanana nu mawe engal wangsul teh. Duh,
kumaha tua sok ingis pun anak teu tiasa mulih deui. Piraku pikmaheun teuing carogena mangkaning waktos pun anak ngejate. Carogena tos semulih ka bumi. Cek Julaiha ngarasa sieun dinahakeun ku Cepirman. Nah make diangge emutan teuing Nyimas. Saurkeun we sajelasna malih disusul kitu ku anak wa sareng ku rerencanganana nanging teu kapendak. Cek Bahmad Hapi mere pandangan lamun dianggap pandangan teh mah. Atuh Julaiha teu kungsi loba obrolan deui. Terus pamitan balik kitu deui baturna salim baralik ka imahna sewang-sewangan. Cag urang teundeun dihandeuleum sieum urang tuna dihanjuang siang paragi nyokot ningalkeun. Mangsa datang urang samper deui. Ayeuna para mitra atuh nyaeta perkara Julaiha urang tuna anu geus tepi ka imahna bari teu kendat-kendat hujan cimata. Tur pada nying hareupan ku tilu urang awewe tatanggana nu nanyakeun perkara Mayang Sari. Malikan kana perkara Cepirman ampir ngagayuh kawanci asar. Kakara datang sabab tas senyimpang heula ka imah direktur. Bebejana mah tas dipariksa ti rumah sakit. Harita Cepirman jalana ka tukang nyampak mangkan tajeng diijot. Keur tingjarentul atuh diijot meuni curingha kalawan pok. Tah geuning Aden mulih abahna. Aduh terus ngedamel Aden. Cek mangkanta bari ngareret. Anu teman, tema Cepirman gek diuk dina bangku. Dupinya neng kumaha Den damang? Mangkanta nanyakeun Mayang Sari bari neuteu. Ari diijot harita nyician cai herang keur Cepirman. Nya kitu teh we mang beunang disebatkeun cager teu cager. Jadi tungtung nama kitu lain kieu lain bingung teu manggih tungtung. Susah nu taya kendatna. Kurang-kurang nama matak jadi gering batin. Cepirman dina nyaritana teh daria jeung beungeut semu pucet. Udah mang teu damang kumaha sunari Aden. Mangkanta talete tur teu leupas tina paneuteupna. Nya santas ditarekahan ku Basuma teh terus we sare meuni ngagebra. Disangka ku abdi marek tuluy sadar ka Basasari. Nah ari tadi kira-kira jam 6:30 abdi keur sare keneh ngagegeuing bari ngagebi-gebi di suku. Atuh abdi teh reuwas. Geus kitu mah manehna keukeuh men tadi beresan kalawan ngajakan kalebe. Ku abdi teh digugu samalah dicaritaan lemah lembut. Batana nyarita narima kana caritaan abdi. Kalah nyarita nu lain-lain teu perlu dicaritakeun deui. Teu ditema deui teras we abdi teh ka cai. Ari balik ti cai manehna nyarita leuwih kasar kalawan. Cek manehna lamun teu daek nyerahkeun kuring moal aya di dieu. Nya ku abdi teh mah sakieu we. Masing totajeran menta diserahkeun ya akang moal nyerahkeun. Sabab akang teh ngarasa berat jeung nyaah ka Mayang. Ongkohan antara akang jeung Mayang eueuh kasalahan naon-naon. Ari abdi nyarita kitu ai geblok teh cai kopi sacangkir di ieu tamblongkeun disebelokkeun kana kameja. Teras manehna ngajengkat asup ka kamar bari panto digebrukeun tarikna teh. Masya Allah, bu eta nenge. Cek mangkanta ngadenge katerangan kitu ti Cepirman teh. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra anu harita biijot diujabung tumalakung jeung ngobrol. Saha nu disebelok ku cai kopi teh Aden? Biijot nanya bari mairan cai. Abdi sama Cepirman bari diuk ngeser. Sabab biijot nina cai gigireunana. Saha Aden? Biijot talete nanyakeun. Tuluy diuk gigireun mangkanta salakina. Nuhun ku pamajikan abdi di Gusti, Masya Allah teuing eta neneng. Wantunya belok ku cai kopi sagala ka Aden. Ngajanten kitu neneng teh nya. Tos kitu kumaha tuh Aden? Bijot oge harita teh ngaranjung. Itu kumaha geus kitu mah abdi pamitan we ka ibuna teras nimpang heula. Ka imahna babaturan ngadon ngelamkeun ka meja. Sabab kotor ku cai kopi. Geus rada tuhur dipake deui tuluy nyimpang ka imah direktur. Bebeja teh mah rek asup di gawe teh. Mun bebeja teh rek teu asup di gawe,
aya keperluan heula tas dipariksa di rumah sakit sabab teu ngarereunah awak. Jelema Cep Firman tuluy nginum cai herang ti. Da sawiyo satu adeng nu dia ngeteuing emutan. Perkawis neneng keukeuh peuteukeuh palai dipirak mah. Kumaha pangemut ade nya ade nu ngaraoskeun amis pahitna. Aya palipaos bobot pangayon timbang taraju aya di adeng sung. Cek mangkanta kakaranya ita deui. Ka atuh bawang. Dina waktu ieu macan disanangtukeun. Rek ditimbang-timbang we heula nya syukur-syukur manehna sadar. Kawasa sari turut cicing deui di dieu. Temal Cep Firman can boga kapastian pikeun nama nangtukeun panjang pondokna laki rabi jeung mayang sari. Mun eta galih-galih heula we tu aden. Emang abi barek naso heula nya jeung geus sirah nya sajangar kieu. Mangga aden saya ebokeun we karaos jangar mah. Loyong Cep Firman harita teh ka jero bus ka kamar tuluy ngadeng. Nang karak bengkang. Atuh bari nanggeui sirah kitu deui. Lain sare kalah ngalamun meuni bangun anu anteng dater. Bus harita Julaiha ka jero kalawan diijot pokna deui bari nutupkeun panto sabab di luar angin ngagelebung. Jeung langit angkeub sigarek hujan. Nyimas urang tinggal heula bilih nuju laleson birehna mah teh lebet ka kamar. Sirilik diijot ngadeukeutan panto kamar tuluy nyurungkeun panto lalaunan. Barang ditingali kasampak Cep Firman keur ngajepat we bari nanggeui sirah. Atuh diijot ngageroan laun. Ade, teu nuju kulem. Tadi ari kitu aya naon? Cep Firman gancang orejat siga nu reuwas da puguh keur ngalamun kita tadi oge. Itu aden aya ieu mamahna Neng Mayang Sari. Oh, insaha ka dieu nabi. Tanya Cep Firman bari ngolosod turun tina risbang tuluy kaluar ti kamar. Anjeunna we nyalira aden. Emal diijot bari mundur. Atuh Cep Firman gancang kaluar ti kamar. Diijot gancang ka tukang rek nyician cai. Parantos lami mama? Tanya Cep Firman bari nyampeurkeun tuluy diuk pahareup-hareup jeung Julaiha. Neme aden rupina mah nuju kulem. Teu mamah mung nuju ieu gogoleran. Tema Cep Firman. Torojol diijot mairan cai kana cangkir beling tur di bakian. Atuh teu lila mangkanta norojol nepungan Julaiha sabab dibejaan ku diijot pamajikanana yen aya Julaiha. Aduh geuning aya tamu parantos lami nyimas. Cek mangkanta bari nyolong krong sasalaman. Neme man tema Julaiha bari cuma 5. Gek mangkanta diuk gigireun Cep Firman. Atuh diijot diuk dina kursi jangkung gigireun lomari mainan. Mulih di mana mamah teh ngahaja wae ka dieu? Cep Firman gancang nanya bari neuteu. Sedengkeun para mitra sadaya Julaiha aya pananya kitu ti Cep Firman teh. Teu buru-buru ngajawab kalah segrup we ceuri. Ugu we Cep Firman jeung mangkanta katut diijot ngarasa kaget campur reuwas. Ningali kaayaan Julaiha ceuri atuh kalawan Cep Firman nanya deui harita teh para mitra sadaya. Bari telepas tina paneutupna. Kunaon bu ngange nangis? Ngaya naon di bumi bu? Asep Mayang Sari numawi oge. Cek Julaiha ukur sakitu tuluy ngagugu. Mayang Sari dupi kitu Cep Firman beuki kaget. Mayang Sari teu aya Asep. Cek Julaiha bari teu kenat-kenat murag-muragkeun cimata. Astagfirullahaladzim. Iraha teu ayana ibu? Tadi Asep. Muhun. Asep mungkur teu kantos 5 menit anjeunna kaluar ti bumi. Disangkiku ibu mah bade emoyan we tanapi ngalantung di payuna ari balenyang teh lumpat. Disauran ge teu ngareret-reret acan kebat kawetankeun. Atuh ibu nyauran tatangga torojol Jang Salim putrana Wasuma. Sareng rerencangan ieu muhun maksad teh madhapi sareng rerencangan anak opatan kalayanku mamah teh disuhunkeun karena Allah na pangusulkeun Mayang Sari. Kahariwang mamah teh ingis anjeunna meuntas walungan jalaran-jalan anu kapalih wetan mah berasna teh kawalungan. Engana carios ku Jang Salim sareng ku rerencangan anak opatan dibareri. Atuh muhun diantos-antosku mamah teh dugi kalohor teu aya bae lajeng ku mamah dibujengan
Nuhun ka bumina wa madhapi manawi yang salim tos muli. Ari dugi ka bumina mama ieu wa madhapi yang salim sang rerencanganana tos nyarampa. Engal ieu atuh emang imamah teh naroskeun mayang sari ka penak henteuna. Ari saur jang salim teh bujang-bujang ka penak mali abdi sang rerencangan ampir-ampiran cilaka cenah kitu. Cek Julaiha nerangkeun sacara ringkas. Ampir-ampir bade cilaka kumaha Bu? Cep Firman beuki reuwas atuh derekdek we. Ku Julaiha dicaritakeun sakumaha katerangan ti Salim. Yen manehna dipegat orai sinuk huluna bodas terus ngayonan hiji makhluk wujudna awewe tur ngakukeun ngaran Tunjung Sari. Rengse Julaiha nyaritakeun sakumaha katerangan ti Salim perkara nu karanapan ku dirina. Jeung ku baturna opatan neangan mayang sari luk Cep Firman tungkul. Bari nungkupan beungeut atuh Julaiha tetep murag-muragkeun cimata. Mangkanta jeung diijo ting hareruk kabawakeunna bingung jeung manghariwangkeun ku perkara mayang sari ingis luas nemahan pati sorangan atawa dibawa ku siluma. Ari Cep Firman sajeroning tungkul bari nungkupan beungeut teras inget kana caritaan mayang sari. Cek manehna lamun teu daek nyerahkeun pasti salah saurang bakal aya nu ngaranapan Rajapati. Ku dasar aya caritaan kitu atuh ti mayang sari timbul kahariwangna Cep Firman. Asep mugi ngahapunten we ka mamahnya kalayan ulaha kagungan sangkian teu kantenan ka mamah. Muhun disangki mamah teu tiasa dianelkeun ku Asep kacalikan ku mayang sari dugi kangejatna. Hana dodoja teh meni asa kabina-bina teuing Asep. Asa tebih pisan tina sangkian angang tina gampar gamaran. Bari asa teu ngimpen-ngimpen acan baris kieu jantenna. Cek Julaiha kakara nyarita deui kitu. Ge bari segeruk ceurik deui timbul boga rasa sok sieun disangka. Teu beunang diandelkeun beratna sieuna disangka. Mayang sari ngejat teh dititah ku manehna. Lamun kitu teh mah keur Julaiha boga sifat isin rasa atawa gede karisi. Padahal keur Cep Firman teu boga pikiran kadinya. Teu lila Julaiha nyarita deui bari nyusutan cimata. Nuhun mangkanta diemut-emut ku abdi manya. Ngarorok mayang sari ti ahlit dugi kagaduh jodoh ka Asep teh asa mubazir. Padahal abdi teh kirang kumaha nyaah ka anjeunna tos teu asa jengjiga tos teu asa ka anak angkat. Teu asa ka anak kukut asa ka anak kandung we diurus di daeunana diurus angwanana kitu deui pendidikanana. Galingging panas tiris engal diubar aber akhirna janten kieu melengkung bekasnya lahan emang. Kitu carita Julaiha nu kadua kalina ditujukeun ka Mangkanta. Saleresna Nyimas kumaha ge katinggal ka nyaah Nyimas kaneng mayang sari teh langkung-langkung ti kaputranya lira so. Atuh dina ieu mohon kaharnegan mah ku perkawis neng mayang. Teu aya bujeng-bujeng Nyimas sanaos mangge aya mah sami we ngiring harenegah teh nu sanes bobohongan Nyimas. Kitu dina kahariwang mangge ngiring hariwang. Sok inggis kitu teh kieu teh kawan tu sifat jalmi mah. Teu istri teu pameget teu anom keneh atuh teu parantos sepuh aya paripaos ali tringkang gede bugang. Cek Mangkanta nyambut kana caritaan Julaiha kalawan pokna deui atuh para mitra sadaya. Tamu sok sanaos kitu teu aya lepatna malih aya muhun saena we manjatkeun doa ka Allah Subhanahu wa taala. Ngendeda kamantena disagedengeun urang milarian teh. Manawi aya karumi atuna aya karunia sareng pitulung ti mantena. Perkawis neng mayang sari ka penak deui bari aya dina kasalametan. Jalaran teu aya deui nu maha kawasa, maha wenang, maha rohman, rohim angin mantena neneng. Atuh emang oge sok sanaos bari teu bodo-bodo acan insyaallah bade ngabantu ieu kudu ngabantuan. Dari ngabantos nyiring milarian mah dah parantos teu kiat mang teh mimiosan teuing teh. Kitu caritaan Mangkanta nu kadua kalina saolah-olah atawa ngoboran kanu keur meunang kamusibatan khususna ka Cep Firman dununganana. Sanajan Mangkanta kasebut badega oge hatuh teu kapiangeuhan atawa teu kahalangan ku sesebutan jadi badega. Ari jalmana ngarti mah kana dasar agama jeung dari gama ngarti we.
Mun eta mah kitu bae Asep, ibu ka dieu teh ngawartosan perkawis Mayang Sari. Kalayan sakali deui mugi Asep ngahapunten sanes mamah talobeh atanapi teu tiasa dianelkeun. Hartosna mah ngaping Mayang Sari mung nya kitu teh we sange mamah oge. Teu sangki anjeunna bade ngejat. Insyaallah manawi mamah teu aya pamengan bari aya nu nganteur hoyong ngangkir pun aki. Kitu ge manawi anjeunna kaleresan nuju damang. Cek Julaiha sanduk-sanduk ka Cep Pirman. Teu aya emutan kadinya mamah. Ieu mah kenging disangenkeun kamusibatan diri abdi we. Sawios ulah janten emutan atuh mamah bade ngangkir tuang eyang mangga da. Sanes abdi age tangtos bade milarian tareka bisa gedengeun maluruh teh. Temba Cep Pirman sadar nu hartina teu boga sangkaan goreng. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, atuh kulantaran harita geus ngagayuh kawanci magrib. Bari jeung harita teh di luar geus reup-reupan Julaiha pamitan rek balik. Harita oge para mitra sadaya, Cep Pirman gancang kacai bebersih kalawan abdas. Balik ti cai tuluy ngalaksanakeun ibadah salat magrib di kamarna. Samalah tuluy wiridan nandeda kanu maha kawasa sangkan Mayang Sari pamajikanana kapanggih atawa meunang raratanana bari aya dina kasalametan lahir batin. Puguh lamun diteang kana kituna mah saha jalmana nu teu ngarasa hareneg. Pabawur jeung kasedih oge kenga kahariwang ngaboga kulawarga ngejat. Samodel Cep Pirman dina ieu carita kalengitan ku pamajikanana nu wallahu alam dimurodi. Kumaha nasibna Mayang Sari? Jeung kumaha pibalukareunana Cep Pirman ka hareupna? Mangga sae perhatoskeun bae dugi karengsena ieu carios. Jalaran masih kene panjang kumaha geletuk batuna kecebur caina. Isukna sabada ngaheutana beuteung ku cai kopi. Cep Pirman ini ti imah rek ngabejaan indung bapana perkara Mayang Sari ngejak. Sangka nu jadi indung bapa ulah nganahakeun. Atebo teu basa teu carita ieu nu jadi pamajikan ngejak. Teu kacaturkeun di jalana Cep Pirman geus tepi ka imah nu jadi indung bapa. Halacat unggah kana teras pareng panto muka saeutik. Cep Pirman uluk salam. Bari nyurungkeun panto teu lilati jero ditemal ku saurang awewe tayalian indungna Cep Pirman. Nyaeta ku uluk salam deui. Ih geuning Asep, jeung saha Asep? Abdi we nyalira angkat kemana apa bu? Keur kadinya ka jalan cenah marek meuli para manuk. Na teu digawe kitu? Teu bu kaleresan libur. Tema Cep Pirman gek diuk dina kursi. Burek nyempatkeun heula karihannya. Cek Ibu Nengsih tuluy ngaleos ka tukang. Sajeroning Ibu Nengsih keur di dapur teh Cep Pirman gawena ngaharuk we. Sabab hate keur dirobeda ku kabingung malah asa beuki balubeng. Keur kitu berai panto muka ana di lieu koreng paanggana. Bapana Cep Pirman kakara balik tas meuli para manuk. Ye geuning aya Asep geus lila Asep. Tanya paanggana bari nutupkeun panto. Neme damang Pak. Cep Pirman ngoreja tuluy sasalaman. Cageurna teu digawe kitu. Teu pawireh libur. Dari si ibu ka mana? Name ka pawon bade nyupankeun karihan. Tema Cep Pirman koloyong paanggana ka tukang. Bari mawa para manuk teh sakumaha lila paanggana geus semaraban manuk puter. Norojo deui ka jero dituturkeun ku Ibu Nengsih bari mairan cai ente. Kumaha ayeuna nu jadi pamajikan teh teu menta diserahkeun wae Asep? Ceuk paanggana. Maksudna nanyakeun Mayang Sari. Atuh Cep Pirman asa di jalanan ongkohan tadi jegek nyaritakeun perkara pamajikan. Mangli kieu apa abdi ka dieu teh awan nu kapi unyuk bade ngawartoskeun perkawis Mayang Sari. Cek Cep Pirman kakara sakitu bari tungkul. Perkara Mayang Sari kumaha ana teu jadi diserahkeunana atawa jadi? Tanya paanggana bari neuteup. Sanes janten dipirak mung ayeuna anjeunna teh teu aya. Kumaha? Pangdenge teh eueuh? Eueuh kumaha ari Asep? Paanggana siga nu kaget atuh Ibu Nengsih mairananya.
kumaha Asep sanajan hate keur balueng oge teu hararese ku Cep Firman dicaritakeun sakumaha katerangan ti Julaiha panjang lebar samalah nu karanapan kudu ngarudag Mayang Sari jadi caritakeun nepi ka Mayang Sari eueuhna ti tempat pangudagan tatanggana Julaiha. Puguh we Ibu Nengsih ngaranyug kalawan pokna. Astagfirullahalazim. Eta pangna Mayang Sari ngejate kumaha? Nah digeleneng ku indung kukutanana atawa pasi ajeng Asep? Teu aya nu nyeuselan, teu aya nu pasea sareng abdi, Bu. Mun kamari ku abdi diwurukan jalan anjeunna keukeuh wae mulut dipirak. Nuhun diwurukan teh emutan abdi mah manawi sareng manawi anjeunna sadar. Mari diwurukan oge kalayan ku ibuna jalan Mayang Sari tos 2 wengi kulem di ibuna. Sumuhun tos diwirukan panjang lebar abdi mah disangki ku abdi mah bade sadar we atuh diwurukan teh da samuhun sate sadarna ge biasana pami diwurukan teh sok aya nu emutan anu saena aya nu sadarna kitu margi emutan abdi mah ngawurukan sote karunya ka Mayang Sari tah harita teh tapi danya kitu teh awe atuh ibu aing geus kumaha barang geus di eta di papatahanku Asep teh nah tuluy kumaha Mayang Sari teh nurut atawa kumaha cing sok atuh caritakeun ka ibu ulah dipegat-pegat kararagok atuh ngabandungan oge. Nuhun tadi ge disebatkeun disangki ku abdi mah bade sadarna atuh ai geblok teh nyimeuh ku cai kopi kana kameja atuh tos kitu mah teu seueur sangem deui terase abu abdi teh wangsul. Ari kamari kinten pada asar ibuna sumping ka bumi ujug-ujug nangis we. Atuh abdi teu reuwas. Barang ditaros ku naon nangis leme nyaurkeun perkawis Mayang Sari ngejat. Cek Firman nerangkeun alatan Mayang Sari terus ngejat. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia sabada tadi para mitra sadaya atuh Firman nerangkeun alatan Mayang Sari tuluy ngejat paanggana tuluy nyarita nya Asep ceuk apa ge kumaha kamari apa nyarita ka Asep ceuk apa teh kieu lamun nu jadi pamajikan keukeuh peuteu kemen tadi serahkeun tong loba nu dipikir deui laksanakeun pamentana. Da sanajan dina manyangna ge moal balik samalah sok jadi bebeulieun. Tampolan wani ngalunya ka salaki. Tapi pokona manehna maneh teu beunang diomongan kudu jadi kolot. Mawa karep sorangan geus sidik pamajikan kitu. Keukeuh we mementa diserahkeun di kokohot wae atuh. Awas anu noong ka kolong, awas eueuh deui awewe. We pikir kadinya. Kawas eueuh awewe. Pikiran nu tegep rupana teh, nu hade potongan awakna teh. Mayang Sari wungkul kitu. Rupana geulis teh Mayang Sari wungkul. Loba ye, malah teu kuraang nu hade rupa, nu hade potongan awakna oge. Nu patutna teu nganyuk, rupana teu nguyang. Loba kene awewe nu alus tangtung hade laur. Rek manang kana rupana mah. Yeuh, sok atuh kadinya. Lamun rek manang kana rupana. Tapi eueuh hartina sanajan boga pamajikan geulis wiriweuda dari ti kahjangan ge. Atawa lamun awewe boga salaki kanu kasep ngalempereng koneng ler Erjuna. Ari kalakuan teu baleg mah. Dayana kasinugrahaan laki rabi telain ku dasar pamajikan geulis salaki kasep wungkul. Tapi ku hirup sauyunan bisa silih simeuh ku kadeudeuh, silih siram ku kanyaat turep pada-pada salah lobar. Tari geus kieu kumaha? Jeung sanu susahna pasti maneh keneh kasebut salakina. Tur kudu tanggung jawab. Coba lamun nurut atawa ngagugu kana omongan kolot. Bari harita tuluy diberesan. Meureun moal kieu baru karna.
diteangan ku maneh dianggap maneh kasebut salaki teu tanggung jawab. Diteangan ka mana neanganana tungtungna jadi ngadorakakeun ka sarerea. Maneh mah kumaha mun teu ngagugu pisan kana omongan kolot. Padahal kolot nitah kitu teh geus kajudi pibalukareunana. Akhirna maneh keneh nu susahna. Maneh keneh nu ripuhna. Sajabati ngaganggu kana pikiran teh. Ngaganggu kana urusan digawe komo bari mineng bolos mah. Kana pasti maneh dikaluarkeun. Pan potong rancatan, lamun potong rancatan teh mah. Cek paanggana panjang lebar, tur inti sarina ngagelendeng nu jadi anak. Atuh puguh we cek firman para mitra sadaya, harita teh asa beuki baluweung ti pikiran. Mana pamajikan eueuh, mana kudu jadi bapak digelendeng. Anak keur baluweung atawa keur poekeun teh dibere caritaan nu matak picaangeun kana pikir kalaksana mahanto. Sedengkeun cek firman sakecap dia teu nembal tongoy we melengu bari hate kawasna geus hayangkeun. Geus kitu bapa anggana tumanya kanu jadi pamajikan nu keur tungkul. Ting ayeuna kumaha pamikir ibuna perkara nu jadi anak itu. Ieu bapana rikeur abdi manya ti kamari ieu geus nyarita kanu jadi anak. Samalah kasih harapan ku apana abdi mah nyarek moal tah moal perkara nu jadi anak nyerahkeun pamajikanan. Naon pangna abdi nyebutkeun nyarek moal tah moal sabab ngarasakeun pait beuheurna berat entengna ngeunah jeung teu ngeunahna moal karasa ku diri abdi. Kitu deui ku diri apana tangtu ku jinisna nyaeta ku si Asep. Ayeuna si Asep hadieu bari nyaritakeun perkara pamajikanana ngejak. Lain ngadon menta digalendeng pasti menta bolong-bolongan. Atawa menta di damaran sangkan ulah poekeun. Da si Asep teh keur poek atuh wajib nu poek dicaangan kudu keur caang kitu. Cek Ibu Nengsi. Nada nama mangloh kanu jadi salaki. Mangmeunangkeun atawa ngabela nu jadi anak. Da nya kitu meh rata-rata kasebut inung mah tara luas nimulkeun ti kanyerieun hate nu jadi anak. Kitu deui nu jadi bapa sok aya nu teu luas nyieun sakejeman ka anak. Jadi nu adil mah boh inung boh bapa. Kumaha jelemana sabab sifat jeung perilaku manusia. Teu bisa sarua aya nu kejem aya ge nu gede kasobaran. Samodel inung tere atawa bapa tere teu kejem kabeh ka anak tere. Sanggeus aya caritaan kitu ti nu jadi pamajikan paanggana pok. Tuh nya ibuna mah ari sagala rupa teh sok salah paham wae salah harti bae. Apa nyarita kitu dianggap ngagelendeng dianggap nyarekan. Lain ngambek lain nyarekan apa maca pinyaritaan sangka nu jadi anak nurut kana omongan nu jadi kolot. Ulah mawa karep sorangan. Da geus aya kajadian kitu ieu mah moal diri batur nu susahna. Moal diri batur anu nanggung resikona. Nah si Asep teu tanggung jawab perkara pamajikan ngejat. Saleuheung ngejat ti ari aya dina kasalamatan kumaha lamun pinanggi jeung kacilakaan di tengahing jalan atawa di lembur batur. Teu diteangan disangka eueuh kanyaahna ka pamajikan atawa eueuh tanggung jawabna. Diteangan ka mana neanganana sajabati kitu ngaganggu kana urusan digawe. Cek paanggana bari mencerong para mitra beungeut pamajikanana atuh luk harita Ibu Nengsi dipencerong kudu jadi salaki teh tungkul. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, atuh harita ngadenge indung bapana nyarita kitu cek firman nyarita deui. Apa abdi dedeheus ka apa sareng ka ibu teh maksudna mah bade nyuhunkeun pandangan di apa sareng ti ibu. Kumaha pisaeunana sareng deui kumaha pikedaheunana perkawis abdi ka icalan Mayang Sari. Jalaran ti kamari abdi teh ngaraos poekeun we kedah kumaha. Sareng deui ka saha abdi nyuhunkeun pituah ari sanes kanu janten Rama sareng kanu janten ibu mah. Piraku apa sareng ibu alaya keneh kedah nyuhunkeun pituah kanu sanes onaman mah. Panginten abdi disangki teu aya pangajena pisan kanu janten ibu Rama.
Umawi abdi engal ka dieu, ceuk Cepirman kakara nyarita deui bari tungkul. Nya, geus kieu mah. Naik teu naik wayahna kudu diteangan sabab katalian keneh ku hukum laki rabi. Kajaba lamun geus pepegatan mangsa bodoh rek kitu rek kieu oge. Ngan kumaha urusan digawe lamun teh marek neangan nu jadi pamajikan. Saleuheung lamun saukur sapoe dua poe bari pamajikan kapanggih. Kumaha lamun aya minguna bari teu kapanggih. Upina bade terang-terangan we wawartos kanu janten kapala. Kalaya nyuhunkeun bidi bade milarian pun bojo, tema Cepirman tetep tungkul. Teu naon-naon ari kitu mangga dina kapanggih dina henteuna kudu buru-buru balik. Kalawan mere laporan kanu jadi kolot sangkan teu arep-arepeun. Atuh dina kapanggih tur kabawa balik tanya deui pamadegan nu jadi pamajikan. Narek tuluy laki rabi bari kaayan samaen manehna sadar. Atawa hanaha tetep hayang pepegatan. Lamun tetep menta pepegatan laksanakeun. Bisi manehna menta pepegatan teu hayang boga deui salaki nu atawa hayang boga salaki kanu saluhureun kaayaan ti Asep. Jadi kasimpulan ti apa masa kitu wae lamun pamajikan keukeuh menta diserahkeun gugu. Tah kitukeun atuh hayang nyaho we. Kumaha sanggeus diserahkeun ku Asep. Temal paanggana teu panjang lebar. Mohon eta mah kitu atuh apa oge ibu. Perkawis abdi mohon ada dihapunten atuh. Pilih aya kalepatan atau napi kahilapan. Kali perkawis nedapi duana we salami abdi milarian mayang sari aya dina kasalametan. Cepirman nguniang nangtung tuluy nyolongkrong sasalaman kan jadi bapak. Nah atuh rek ka mana Asep cicing we heula di dieu ari teu digawe mah barina oge. Ceuk ibu Nengsih bari neuteuh. Waktosna seueur.